demi kerasa beli urang kudu sing adeli budaya bisi dipali budaya Sunda kaduru budaya deung samemeleui urang jaga sing geusi ya Sunda kaduru budaya deung samemeleui urang jaga sing geusi. Yuk batur, yuk balarian, ngaguan budaya Sunda. Ayeuna urang waspada budaya digalasna. Hariri di tengah peti demi kerasa beli urang kudu sing adeli budaya bisi dipali budaya Sunda kaduru budaya deung samemeleui urang jaga sing geusi budaya Sunda kaduru budaya deung samemeleui urang jaga sing geusi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng wengi wargi ngaronda wilujeng tepang deui dina aja ngaronda ngaguan obrolan budaya Sunda. Alhamdulillah. Kumaha Mang Maodai? Alhamdulillah. Kang Ayang sehat? Alhamdulillah. Abah Hansip? Dikerok Kang Hen damang? Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillahnya wengi. Kang Danu damang Kang Danu? Alhamdulillah. Emot keneh. Kumaha punten? Wargi ngaronda tepang deui sareng simkuring Danu kasmaran teh dina ngaronda wengi ieu simkuring dina episode kedua ieu teh nya ngarencangan teh. Biasa gitu Abah, Kang Odai, Kang Ayang, Kang Hen, ngabadalan Kang Opai. Ini kepada kamu payahnya Oh. Ati kemenjot Kang Opai. Keun we. jung gitu ya. Tapi adalah di kumakeunnya. Das keun. Tugas Aman can tugas mah teu menang dikantungkeun nya. Tah, kieu. Kajen teh kumaha kudu Kudu. Orang ngaberan teu ngareunah mah Kudu. Soalna Pak RT ngamuk. Tuh. Ya, ieu naon. Lain eta mah nemeh humakur. Dan kewajiban urang Daya nya. jalan ngarona mah Kang Odai. Bebas bari asup naon-naon ge tak ngarona. Namun Asal ulah teu di baju. Tah. teu kenging keun di sarung oge gitu. Kantana lainna nuju cuaca hujan gitu kan. Atuh mugia para wargi ngaronda sadayana dina wengi ieu nuju aya dina kasehatan, nuju aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan, teu kakirangan naon-naon gitu tah. Mugia sehat salawasna oge bagja salawasna tebih tina kecelak cimata. Amin ya rabbal alamin. Atuh wargi ngaronda sapertos biasa pangintennya dina wengi ieu ngaronda baris ngadugikeun. Biasa gitu aya dina ngaronda makan urang teh aya kawajiban gitu adanya. Oh, da urang teh namina kawajiban mah tangtosna ulah dihilapkeun. Ulah. Oh, Tapi kade cualkeun. tah ku ayeuna ngaronda ieu teh pamugi janten pangemut gitu kanggo urang sadayana naon anu janten kabudayaan di urang Sunda anu dina wangkit ayeuna teh tos ngawitan dihilapkeun gitu tanya. Atuh panginten wargi ngaronda teh kenging hilap ngaronda ieu teh sapertos biasa
tayang langsung dina YouTube YouTube Facebook. Nah, mohon Facebook na Kang Hen mangga dibagikeun wae. Leres salian titi Facebook oge panginten aya tayangan ulang atanapi saha disebutna siaran tunda kitu nya. Dina naon tah Kang Ayang? Dina Perpidangan. Ari Mang Oday mah biasa Lain dina pembedahan panggilan. Mang Oday. Dina Ngaronda TV. Itu bahasa orang kaler rumahnya teh palang dada. Dina akun YouTube-na Ngaronda TV mangga di-subscribe oge di komen gitu nya diantos gitu ta. Atuh panginten sabda can dilajeng Kang Hen sapertos biasa. Aya saha wae panginten panitan Ngaronda ti wargi urang sadaya Aya. parantos mancok. Aya Kang Masalikan Sanghyang. Waduh. Eta nami. Eta teh asa name ngadamu teh teh. Rencangan Kang Opai. Aduh haturan. Kang Mangsri Sahanghyang. Masalikan. Aya Apih Dudi. Haturan Dudi. Abi, wilujeng mogi pamugi nuju sehat. Salajengna Kang Hen. Terus aya Kang Agus Seluler. Kang Agus seluler teh nu teu dipayun ya. Payun. Mohon haturan. Aya Ibu Sinta Chandra di Borolong. Oh, di Borolong. Borolong terang. Borolong anu gulutuk gulutuk. Eta mah kuring, eta mah. Asa kasini ya. Mohon. Ninggal ti dieu nya, Bang, Oday, Ayang, ninggal ka paling ditu. Poek. Poek, sana poek teuing gitu nya. Upami murang kali mah jigana lupa. Biasana upami mah pelempok hidung aku agung. Lain eta we nya naon deui? Lawan hitam. Tapi kumenang detik masih yeun. Nah. Pila dibere doa maka. Tuh. Eta sieun dia hak. Lajeng aya tadi Kang Hen. Aya Kang Ridwan Maulana. Oh, Emang Kang Ridwan Wan. Maulana. Ieu mah murang kali kompak. Oh, Ayeuna aya nih. Aturan Kang Ridwan Tangerang. Maulana. Di Tangerang. Tujuh di Tangerang. Oh, Kang Tangerang. Ridwan teh pamugi sehatnya Kang Ridwan. Wan, dina pulang wan. Nah, sok atuh di Arantos. Tangerang. Aya oge teh Kang Haji Awal. Kang Haji Kang Haji Awal. Aturan. Namun Biasa selajengna teh aya Teh Iin. Iin Aturan. haturan. Jadi Dirancake. Juragan Master. Juragan Master. oke wae tanya. Juragan Bengker. Master. Daster. Master. Daster. Aya oge Teh Win sami dirancake. Haturan Kevin, pamugi nu sisi Oke. sadayana. Tela PT botol. Ieu masuk. Aya Krahemo. aya Teh Ucu. Teh Ucu di palihan mana Teh Ucu? Gaweni. Kawan di Kakala. Kang Ayang patunya kita teh. Aturan ya Kate Ucu di Sukawening. Aya Kang Deni Al-Bukhari. Oh, Kang Deni Al-Bukhari. Kita di Jakarta. Di Jakarta. Atah duginya ngaronda di Jakarta. Pan urang mah akrab atuh ngaronana. Aya Budiman. aya Kang Dadan Sundani Tuh. Kang Dadan di Surabaya. Surabaya wae urang teh ngancaran ka ditu. Mata Ke Surabaya, ke Arab Saudi. Dugi ka Malaysia oge dugi. Ka Mantara urang mah nya. Eta mah tara naon we ka Alhamdulillah tuh abahan sih. Aya oge Kang Rudi Ucin. Kang Rudi, nah biasa teh teh. Kadi atuh Kang Rudi. Nya. Kang Atep di Cisayong. Podong Gusti. Oke ka Aki Kemot di di Garut. Lain dah, Tahen. Tadi mah nguping-nguping sana bade aya bintang tamu cenah ki remote. Kemot. Aki Kemot. Aki Bemawi, anjeun teh jadi Garut kene. Si Garut kena aturan atuh ka kirem sa. Aki Kemot nya. Di mana? Di Garut nya. Kalau dasar nanya menuju di Garut, tadi nama saurna Di jalan katanya. mohon, henteu di Garut we. Aya nuju di jalan mah bilih ieu naon. Urang mah urang Sunda. Oh. Ulah nyebut 3 atuh. Kedahna Tilu we neut. Oh. Jadi tilu urut gitu tah. Itu kalau rasan mah inang Aki Kemot dina dinten ayeuna teh dia mangi ayeuna nuju aya di Tilurut. Nah, Tidak Sunda. Ulah diganti. Ulah diganti. Aya oge Mang Aso di Garut sama. Mang Aso aturan. Di Garut sami. Aso lagi. Jawalali, Samantawi sakitu lah. Oh, datang dulu. dagang gurali. Wargi
wargi ngarona sadayana seperti biasa acara ngaronda ieu teh biasa anu ngawadahan urang teh aya naon tah lingkung seni Sekar Putra. Eta lingkung seni Sekar Putra teh anu dipupuhan ku Kang Hen tiasa nyayogikeun saupamina para wargi ngarona sadayana ngagaduhan paniatan hajat Aya naon asin. lan eta mah gampil berkawis naon asin mah tangos dina teh lingkung seni Sekar Putra teh nyayogikeun upacara adat terus teh aya nu mau dai Kacapi. pencak silat kacapi suling karindi lajeng aya naon teh Pacaran adat. Ayeuna calung anu jeung oh aya calung tangosna para wargi ngarona ngagaduhan paniatan syukuran hajatan antara pinaon wae saupamina hoyong aya hiburan saurna teh hoyong kaul cenah ayeuna mah bade ka lingkung seni Sekar Putra we mangga diantos tiasa sumping wae ka lingkung seni Sekar Putra nu ayana di Ciawang kampung Ciawang itu tah insyaallah ieu sayugi tiap dintennya pangaosna mirah rasana teu kain ditaros deui nu namina nu asin ieu nu sanes mah karaosna teh asin pisan ieu mah no, tapi rasana teh teu asin pisan. Saurna anu parantos mah gurih saurna teh teh. Nu asin teh. Asli hasil karyana Kang Hen, hasil produkna lingkung seni Sekar Putra, salian ti upacara naon adat, teh ngalestarikeun kabudayaan, aya oge tah ieu produkna teh naog asin. Salian teh naog asin ge aya, somai aya. Ras naon deui? Segala jasanya lah. Sih, wis gitu tah. Bilih penasaran para wargi ngarona mangga we bilih bare cobian sok ayeuna cobian. Langsung wae salawat. Pesek heula. Ayah Yuka. Alhamdulillah. Eta teh di Bandung. Aturan aya Yuka Wilujeng Wengi. Tuh Kang Deni ge, Kang Deni Al-Bukhari aya Aduh. dari di Jakarta. Ojang Wengi Kang Den. Aturan Kang Den. Iraha mulang ka Tasik. Dan insyaallah di Widian ayeuna mah. Di Widian mangga da parantos sehat pengintennya sadayana oge atus diantawisna urang oge sami sarehat ieu teh. Oge teu hilap tim ngarona ngemutan ka para wargi sadayana kanggo ngajagi protokol kesehatan. Tuturkeun parentahna ti pamarentah. Kahiji ngajagi jarak, urang mah nya teu sehat, jarak mah aya ada urang mah di meteran heula tadi teh. Urang mah 10 Terus cm. ngarango masker. Salian teh eta sing sering bawasuh. Tah gitu. Dina pancuran. Dina pancuran, margi kedah dina cai anu ngalir gitu, dai urang mah pancuran. Atuh para wargi ngarona sadayana sateu acan ngaronda ngadugikeun tema, ieu teh aya tema anu rada numbutkeun sim kuring mah aya naon deui? Pak RT. Pak RT. Pak Tadi ada Pak RT. Wilujeng Wengi Pak RT diantos pisan di studio. Rokona itu Pak RT. Rokok. Rokok naon ti Pak RT aya? Aya atuh. Iya Pak RT. Alhamdulillah. Sogan we nya. Tah kitu para wargi sadayana sateu acan tim ngaronda ngadugikeun anu kada didugikeun eta tema kitu nya ieu teh. Aya tema anu kalintangna itu rada unik gitu tah rada aneh. Pokoknya mah engke mau dae. Mau ka didugikeun supados rada penasaran. Atuh sateu acan urang kana tema, sateu acan dilajeng sapertos biasa. Urang teh aya ieu kewajiban, tawis ka asih kana seni, tawis ka cinta kana budaya, tawis ka deudeuh ka dayeuh maneh, ka alam priangan nyaeta ka Tasikmalaya. Aya hiji tembang antara hiji lagu, ieu teh hasil karyana Kang Hen oge. Lain lokasi teh Lain di sahabat-sahabat di lokasi. Dari satu sih. Langsung Disikapi heula. Bisa jabading lokasi. Aya lagu lokasi, lagu naon? Tasik nu urang. harus Ulah we salah di kolot. sampai sulah salah abah kan dina nyarios ulah nu sunting sok tidaknya cobian Saja baning ya Snowasin. naon Aya lagu naon Tasik nu urang. eta sok para wargi sadayana nyangakeun Tasik anu resik sekitar batangnya buah Tasik Malaya
Katalah gunung galunggung, sangkalah lemah kasih tempatnya gegahan juang, ciri tempat anu resik sengit matanya buang. Tasik Malaya yang budaya, Tasik Malaya tempat wisata, Tasik Malaya Malaya, orang jaga di ayeuna. Tasik Malaya yang budaya, Tasik Malaya tempat wisata, Tasik Malaya Malaya, orang jaga di ayeuna. Alah, alhamdulillah. Hapunten wargi ngarona da aku margi simkuring metu biasa nembang gitu. Teu biasa nyanyi ngan ieu memaksakeun we saking bakatku kumaha teh nya nyaah kana ngarona teh. Atuh para wargi ngarona sadayana panginten ieu teh naon anu bari dilugikeun ku tim ngarona nyaeta istilah alam jeung cuaca dina bahasa Sunda. Nah, ayeuna aya sabaraha alam Abah anu Abah uningan Alam nya 2 naon tah kurang terus putih. terus Ya 2 we. oh eta teh Nya ari Abah mapan 2 alam nya nya bisa apa mah. aduh Hampir bangkong. Darat bisa apa mah. baingan Bah ari ngarona teh Paingan jika pancen. Bapaknya mama ikan sawah nya. Kalangan ngos sepatu. Nah. Bob naon sok bincang pancet. Cek. oh jangan Abah mah sareng bancet teh wargi Wah dia. oh baingan atuh Cep. ayo kabayang kami mah Bah Abah juga bancet ieu teh ageng Eh, Abang mah pancet. mohon Yang berkodok. Gusti ting ya Allah ya Rabbi apunten wargi ngaronanya. Kira ada orang banyak da biasa sumpah beliau pokoknya kan gitu kan. Ah, heureuy ge heureuy deui sareng mamadaya teh mah. Ya sok. Wargi ngaronda sadayana dina bahasa Sunda atanapi bahasa Sunda urang sok sering nguping aya unak adik basa, unak uluk basa apa nya? Nyaeta istilah dina bahasa Sunda oge aya dina istilah alam atawa cuaca. Ya, para wargi tah ayeuna kaleresan di wewengkon Ciawang mah nemerengse lungsur hujan. Ya. Tadi dia oge wargi ngaronda sadayana aya nu sebatkeun alam teh nyaeta usum hujan atawa hujan poyan. Apa aya ieu Pak, cuaca teh aya cuaca buruk, Ya, aya cuaca sehat, ya. pan aya cuaca buduk, Pak. Us, nah tah. Hah? Nah tah. Aya cuaca buduk mah dibarengan jeung guludug, Pak. Naon cenah wargi hujan poyan teh? Hujan poyan nyaeta istilah kanggo hujan anu dibarengan ku panon poe anu rada moreret. Soalnya aku mah kedah nyewi curi cenah. Anu panas gitu nya. Kedah Jadi nyewi curi cenah ja. Hah? Makanya hujan poyan nyewi curi. Dicari nyewi curi teh. Nya. Atuh saruit. Nya anu mata oge da sok salah kaprasan teh. Oh. Hujan poyan teh sok dibarengan ku datangna katumiri. Nah, leres pisan. Nah, eta cing katumiri teh sabaraha warna? 5 aja. Hiji, Merah, ya. muda, hijau, Kuning hijau. kumaha we balon hijau jangan teh. Itu. Kumaha meletus Ya, eta. Balon kuat. Lajengan wargi, aya sababaraha mitos anu dikaitkeun sareng hujan poyan ieu. Aya nu sok nyebutkeun lamun hujan poyan rek aya jalma anu ngantunkeun atawa anu maot. Sareng aya oge anu nyebatkeun teh hujan poyan eta teh sok alas bah. Aya Giwit putri. ceuli. Jeung sok cenah aya putri nuju iwa. Nah, Tah apa penasaran? Diintip jang dina curug gede. nya aya. Nih.
Boleh kita eta putri. Nih kerjanya apa? Palingan apa Gusti ya Allah. Putri ada di pulang. Tapi dah lumayan, Bah. Lumayan. Lumayan. Mau pajunan tadi tuh. Benar ada bapak juga ya. Bener bodoh kayak aduh. Ge mata pasnya aja si Amu. Iya, ada teh ada yang kipas ya di bawah ke baju nanti. Untung banyak teh si Amu. Lain kabaya, kabaya pas nongol, tinggal ini. Lain bayangan teh bereduki. Bidadari teh. Iya, bodoh cekin ke benda jam aya bidadari ngasih bawa bidadari. Ini tapi lumayan, Bah. Nya Di Canaka Bumi mah ya. Oh. Keun saraba mah. Pan peungkeur deui da. disupan di open ya. Lajengkeun wangi. Saatosna hujan poyan aya oge nu disebatkeun hujan luluwukan. Hujan luluwukan. Cinggal mah ada hujan luluwukan. Ini hujan lokal. Hujan lokal. Hujan Hujan lokal. luluwukan teh di dia halodo berarti itu hujan. Kita sok di sana Lain, US Pak. teh. Abdi mah sok ngemut. Kumaha Upami kangen nuju Cumarios. nya Pan para wargi ngaranna mah emutana teh kieu. Aya suara, teu Ya. aya bungkeuleuh. Ya. Emut teh mah. kan Aya suara tapi bungkeuleuhna teu aya. nah eta teh jam barang halus teh jam barang halus teh Harus. Paingan, Pak. ibaratkeun Makhluk punten. halus. Makhluk halus ibaratkeun hitutnya Hitut. punten ya hitut Tutkeun. tariknya guk hitut tapi dia teh akan ku apa tapi lamun di kana botolkeun mah teh aya Tapi lamun Kang Hen nuju nyarita teh naon bedana jeung kitu. Berarti kudu kena botol keun teh. Malah mah tebih gitu mah tebih bentena gitu dah gitu. Aku rajin. biasa. Kita dinamo. Mana bunga. Aduh, tapi aku punten mitra kaum dangu sadayana nya Ya. mah segar gunakan. Terus ada orang tidak Ulah dikait kana gantar enak. ulah aya kentar kakaitan. Ulah aya cetak sepan. Oh. Pokoknya orang mah tos biasa pengintennya, Bang. Lajengkeun kancan nu namina hujan luluwukan teh nyaeta hujan anu istilahna teh hujan lokal sareng pada teh. Nyaeta hujan di hiji daerah, sedangkeun di daerah anu sejen mah panas. Nah, mata kita teh disebat teh hujan luluwukan. Tah malihan mah simkuring kan tos bah nuju di perjalanan pas dugi ka Bandung mau agung hujan teh. Keluar di tol Bandung panas. Lu ceritanya jadi katingali si batasna teh gitu nya antawis di dieu mah hujan di dieu mah panas gitu. Oh jadi nu kitu pengen disebut hujan luluwukan teh gitu nya. Kalian atos nu kitu Hujan sisirikan teh apa? Oh, garing di dia hujan di dia. Mohon. Oh, kantos sering. Oh, Sering. nya. Nah, eta hujan sisirikan teh. Aduh Gusti teh. Lajengkeun aya oge nu disebatkeun katumiri. Katumiri. Tah katumiri teh dina bahasa Indonesia mah nyaeta pelangi. Pelangi. Terang laguna. Langit pelangi ciptaan Tuhan eta. Timimiti atuh Bah. Timimiti. Makana bu pelangi. Pelangi Nah, eta alangkah indahmu merah kuning hijau. Langit yang biru. alas pun hijau. Mana pelangi heula? Ojo beledag Kan balonku. Berapa lawan ku eta? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Lajengkeun Wah, saatosna katumiri aya oge nu sebatkeun usum ngiji. nah. Usum ngiji. Ya. Wah, ieu mau kana Yang geus ganti. Kantos. Ari kana ngiji mah ieu mah kahayangna. Iya. Manehna Bagi. la. Kaciri eta mah. Naon atuh cenah usum ngiji teh? Ya. Usum ngiji nyaeta hiji istilah nyaeta kanggo usum hujan anu terus-terusan. Ngecrek. Ngecek. Ari hujanna mah teh alit, ngan wargina seueur. Wah, Wargina seueur. Baladna. Baladna. matanya naon sababna? Wah, Kumaha. upami nuju hujan, Ya. urang teh kahujanan. Nya, Rata-rata seuseurna teh lompat. nya. Kunaon tah, Bah? Sieun no. Ah, make sieun. Ku sapoe eta hujanna leutik. Coba hujan badak pas kali ningang teh. Tapi Aya Kang
Kamal. Kang Kamal haturan di mana Kang Kamal teh? Makule. Haturan yang mula, aduh wilujeng manconya. Ketingali. Ayat Kata kamu. Kamu Haturan kamu wilujeng wengi. upami hujan mangiuhan wae nya. Hadir seureun teh hatur nuhun Satya Kang Mumu Lain nya. Kang Setia tuh kamu mau. Lain selalu manco wae anjeunna nama Satya ka urangnya. Mumun hatur nuhun pisan kana atensina nya. Satya can tepat teh Sami. Atos kan dia. Sami Oh, cantosan terus foto acan kantos pisan sareng Kang Mumu teh. Aduh, teu karaosnya, Bang. Basa ku abah pada di Di kumaha tah Kang? lain mun asa araringis Angkong. Gusti, mana nah Kang Mumu. Ya sade Kang Hen. Lu. Kang Mumu teh. Ieu naroskeun ieu. Nogasin. Nok asin. aya Penal mulut bisa kacombrong. Nogasin. Jauh hejo atuh. Ayeuna mah inovasi segala rupa oge. Coba ge teh sahejo gitu. Ya, gitu. Lanjutkan nah. Aya oge nu sebatkeun dordar gelap. tuh Oh, dor gelap. Dordar gelap. Inget-inget ka abdi dordar gelap teh Naon? ai ka batur beda cenah kade maneh teh cenah ulah hujanan ke usum gelap gitu nah teh atuh moal abah teh geng teh abah teh mimpi duaan jeung si Apik tah Iya. tumpang gitu koleh nyai teh gelap teuing ku sakit dikumahakeun eta koleh nyai nya koleh nyai teh beureun disabluk lu bageuna abah teh ngingking pokok sodan si Apik ya kunaon si Apik pokok sodan nah dilepas beladuk teh jam Lu si Apik gogoleran abah mah ngulungan untuk apa ya gelap tuh untuk si Aki ya. untuk gelap copot cacing untuk gelap teh leutik ya mas Aki sih menang untuk gelap ya untuk ngaing Tapi coplok Ade baca mah beda. Mohon. Pas aya becak-becak teh asik dipoto. Paling mana tuh. ikut aja nama Ya, aduh Gusti ting Allah ya Rabbi. Tak itu para wargi sadayana sementara sakitu heula. Terus atuh can dilajeng sapatos biasa Kang Ayang salianti urang teh dirojong ku lingkung sini Sekar Putra. Ngaronda ieu teh dirojong oge ku SMK Seni Budaya. Naon atuh Pak SMK Seni Budaya teh? SMK Seni Budaya tadinya teh komplit yang Nuhun. Seni Budaya Sunda naon we aya tadinya teh upacara adat. Aya tadinya teh Cari. tari merak cenanya tari merak aya jadinya merak tari aya Aja. gamelan lalabuan dinya mah pokona mah terang abah mah dinya mah kumplit teh lah muhun teu kada dibahas deui kitu ku abah mah da teu apa ka ituna aya masuk ke kuno apa mah eta namanya Mohon bagi karona sadaya SMK Seni Budaya teh hiji tempat pendidikan kaum orang kali ulang anu ngagaduhan bakat dina bidang seni anu ngagaduhan bakat non teh seni musik terus teh seni tari terus seni ngarias terus seni ngawi mangga para wargi ngaronda sadayana orang kali urang sadayana tiasa didaftarkeun oge kantenan ayeuna nuju dibuka pendaftaran baru tahun ajaran sabaraha teh Kang ya? 2001 2022 ya. 2021 2022. Mangga para wargi sadayana daftarkeun wae ka SMK Seni Budaya anu alamatna di Cikadondong. Desana teh naon nya? Cipawitra, Kecamatan Singaparna. Mangkubumi kalebetna. Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Kota mohon Kota Tasikmalaya. Nah, SMK Seni Budaya teh dipupuhan ku Ibu Mia. Haturan Ibu Mia. aturan ka Ibu Mianya Tah sayogi salianti sayogi kasenian oge di dinya mah disayogikeun saupamina urang meryogikeun naon teh calon panganten aya terus teh meryogikeun lengser aya ambu aya meryogikeun ambu aya Meryogikeun upacara adat aya. meryogikeun upacara adat mana aya komplit komplit atuh insyaallah saupamina urang kali ulang disakolakeun di SMK Seni Budaya kaluar teh teu ngarepotkeun di sepuhna margi nuju sakola oge di SMK Seni Budaya mah pasti asa kabiayaan nyalira gitu tah Di semester 2 ka ditu lah. wah pokoknya mah di semester 2 kali itu mah pokoknya mah tos bebas lah gitu tah mah kan di kantongan gitu
sekarang SMK Seni Budaya teh hiji-hijina SMK Seni Budaya nu aya di Tatar Priangan Timur. Oke, pangmirahna saurang teh kitu tah. Insyaallah sanes nyarios kitu nya petak buktoskeun we kitu para wagi sadayana. Atuh salajengna mah dai sateuacan dilajeng kana guaran urang aya ieu teh non teh sekadap dipan sok rada usum ieu Kang Kami boboran teh no sumudik. Mudik. Sumudik. Oh. Tah saur nama dina mudik ayeuna mah insyaallah diwidian ku pamarentah teh. Gitu diwidian. Mugi we kitu nya teh aya di hal-hal anu naon teh mantak ngajantenkeun urang teu tiasa eueuh gitu tah. Tah anu aruwe eta teh tantosna pangintennya para wagi ngarona anu aya di Pamumaraan di kasono di Kareueus kalemur sorangan. Sabab nu ngaranna lembur mah tempat matu padumukan. Iya. Anu mata kumaha nya disebatna teh moal bisa dipopohokeun lembur sorangan mah. Gitu. Lemah cai eta. Lemah cai. Bapak sawu sepunna mah ti leuweung ti rumah teh. Kalemur Gitu. Tamata kitunya urang teh salah keluarga di lembur kitunya sok sanaos ayeuna nuju aya di kota tapi tangtosna bakal uih di kalembur ulah ngahilapkeun kitunya sok urang raksa urang riksa eta lembur urang sadayana teh urang jaga ulah dugi ka hal-hal anu misalkeun kabudayaan deungeur dibawa ka lembur urang justru urang kudu leuwih bisa nanjeurkeun kabudayaan nu aya di lembur urang itu kalembur batur gitu tembongkeun gitu nya tanjeurkeun ku urang teh sapertos hiji kawi atau hiji lagu ieu teh ciptaan teh masih Kang Hen. Oh, urang mana eta Kang Hen? Teu indah ieu Abah. Mangodai abi oge rada hoyong tepang sareng Kang Hen teh gitu. Nah, da kungsi abah ge akang ge tepang. Mohon kumaha Bah? Da jangkung alit ka kumpul mah. Aya-ayeuna Wananya masuk buburatan wae. Oh. Jadi melenung gitu. Bangga langsing. bakatku minang katinihan ngarang peuyeut gitu. Eta ngalebaranna teh ka sisi gitu. Sareng ngomongin. Maka jagakeun wargi ngarona sadayana raksa desa. Lembur dilingkung ku gunung pasawahan tegalan ulah bingung ulah linglung pagasaban kekanajan mangsana zaman ayeuna jalma mati yang kagota kumaha atuh di desa layak pisan kerantina kamarana
yang bertolak kumaha atuh di desa saya bisa bergantian kemana atuh kemana bertega ingatkan desa gunung sawah raja tegana alasan kegapian kemana atuh kemana bertega ingatkan desa gunung sawah raja tegana alasan kegapian. Jadi hayang balik ka lembur. Iya, atuh da Pati taktos. lumur. Jadi Sana serang. urangnya urang teh hayang balik ka lemurnya. Lembur rumah dah. Jadi hayang balik ka Garut. Balik lemur mana itu? Ya, hari baturnya anu gaduh lembur. Padahal bangga. ya sim kuring kok sama hoyong gitu we ka lembur teh. Sim kuring mah tebih ya, Bah. Lemur naon? Lembur Nya. kampungkur mah ari di Gubrageun mah Nya. di Palihan Sukarame. Itu karame. Adeung di Bekasi. Oh. Gitu. Ayeuna teh euy deui ka dieu, ka Ciawang. Nya. Tetap bingung. Lembur abi mah ka di mana itu? Di Ciawang. Tuh nya alhamdulillah tos diakeun ku urang Ciawang. Berarti ayeuna mah da aku sabab di dieu nya pasti urang dieu ayeuna mah nya. Ari abah urang mana? Nah, urang dieu ayeuna mah. Kang Aing urang mana? Urang dieu sami nya. Jigana kulah. Aya Kang Ana Satriana. Aduh, Kang Ana teh di paling mana? Di Cikalong. 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 Cikalong itu Itu Mana Cikalong Jawa. Sanes. eta mah Pekalongan. Cikalong Cipatujah. Oh, Cikalong Cipatujah Kalapa-Genep. Boleh jago. Ieu ari kangen. Hah? Sim kuring mah sok ngemut. Kalapa-Genep aya. Nya. Kalapa 2 aya. Aya. Di mana tah? Dua. Nya, Kalapa hiji, Kalapa nunggal aya nya. Aya kitu. Aya oge Kalapa 1000. Aya. Berarti Kalapa 1000. Saya bu. Nya, di dieu aya apa nya? Aya. Kayak mon. Nya. Tah eta ti non teh Kalapa hiji 2 3 4 5 dugi ka 1000 di mana wae itu. Yo, kalau pas sewu mah. Nya. Pada teh mah tadi mah terus didinya sok aya. Nah, jadi kemang terus. Pan tukang kalapanya namanya teh. Oh, jadi upami teh Kalapa 1000 kalau. Ah, iya, mata kalapa sewu dia mah. Tapi nu terang sim kuring mah, bah, Nya. kenek nu terangkeun. Oh. Tiap-tiap kalapa teh. Hmm. Sok Di kalapa genep. Oh. Berarti mah make kalapa genep teh kalapa hiji, kalapa 2. Oh, iya. yang kenek mah datang marakan kan tasik ditawar-tawar gitu sok. Aneh puguh Iya, gitu. sok kira kumaha. Untung teu nawarkeun nong asin. Nah, iya. Yo. Lanjutkeun ah. Enggak. Nah gitu para wargi karena sadayana pun tanda orang teh nya salian ti urang ngadugikeun Ya. tema, Ya. oge urang teh da sempal guyon we Nah, belanjakan gitu. Heureuy. Lama sore-sore heureuy ke da heureuy nya ah nya. Nya, Mana atuh. nya. Bari jangan ada Urang Sunda itu hari sok asa Ah, cara. itu. Asal loang enggak udah. Ah gitu. Sim kuring oge upami teu heureuy teh asa heureulin latah. Nah, gitu. Ibarat Asa sama atur. Ari abi mah bah Mohon. eta bah abi mah teu heureuy teh saeureun baju. tuh. Bujang-bujang heureuy Kang Herman. Teu heureuy oge heureun bajuna. Mari kita katawis. Sini seret di nama juga namanya. Eret-eret umana di buka di Wah, pacuk, nah. radrok Facebook nanti. Nanging satu acan orang kana ngalajengkeun de anu bade didugikeun ieu teh sim kuring mah biasa ieu teh nya bah biasana urang teh nya sok rada di luhur sugan we kitu teh nya urang teh ku ngampar kieu teh aya anu marhatoskeun Nah, duh jigana lamun make panggung Wah. panggung sakali teh papan pantes kitu nya sugan we gitu teh teh nya ti TB Anugrah gitu teh nya kuningan TB Anugrah ya tadi kayu nanti. Ayo teh sugan teh apa? Lain nawantos kahungkul ada teh. TB Anugrah teh TB Anugrah teh nu mana? ye kasim kuring mah anu ngawartosan Ya. ari TB Anugrah teh toko bangunan Oh, toko bangunan Anugrah
Di mana teteh? Anu aya teh di Ciawang Lebah. Tuh. RT 15 RW 04 Desa Ciawang, Kecamatan Leuwi Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Oh. Eta teh nu ngagaduhan teh Kang Kiu, Ikiu. kiu. Ari Kang Ikiu teh saha atuh? Ketua kompak. Kang Ikiu teh ketua kelompok Berdak Kompak. Alhamdulillah. Para wargi ngarona sadayana saupamina para wargi meriogikeun alat-alat bangunan. Kedah ka mana atuh cenah ieu teh? Sim kuring hoyong ngabangun masjid, Iya. hoyong ngawangun madrasah, hoyong ngawangun rumah tangga. Mangga kedah bingung para wargi ngarona sadayana da di Ciawang Lebak aya toko bangunan Anugrah. Gitu desa dirinya disayogikeun naon wae, Bang? Bata, Nya, busi, terus, semen, terus, Cen. paku. akunya, Uya. aku. Lain jadi toko sembako. Iya. Terus, Bang? Besi. Pokoknya marinya bahan bangunan, naon bae nu diperyogikeun ku mitra komunis sadayana. Hah? Dongkap bae KTP. Anugrah. Anu aya di Si Awang RT 15 RW opat Desa si Awang Kecamatan Leuwi Sari. Tasikmalaya. Anugrah dirinya komplit para wargi sadayana nya. Lajengkeun. Tadi teh dugi kana usum ngiji. Aya oge nu disebatkeun dordar gelap. Dah. Tadi teh nya mah. Nya. Aya tadi anu ditewak teh gitu nya. Dordar gelap teh hujan dordar gelap ngarupakeun hiji istilah kanggo hujan anu ageung. Hujan deui. Hujan dordar gelap mangrupikeun hiji istilah kanggo hujan anu ageung anu dibarengan ku kolenyai atawa ku gelap dina bahasa Sunda. Eta bah. Apaan itu teh bumi gelap teh. Namun cek urang mah poek Ya, tadi Demak mah gelap teh ditewakan nya. di Demak mah. Di Demak mah. Nah, Di baladugeun ka urang di Demak mah malaya gelap. ayana Di urang mah dordar we gelap teh paseha da teh. kayak aya di Demak naon atuh? Tadi di Demak mah malaya gelap ya. Oh, Nu aya ditewakan. Nu aya? Nu aya teh sawe di duh geus ditik. Ajakeun bah. Ya. Aya oge nu sebatkeun ngecrek. Tuh. Eta teh ngecrek teh leuwih seueur hujana. Teu eureun-eureun Eureun-eureun. gitu. Ya, da tadi Dimulakeun ya banjir teh. seperti tadi dasar kawaler bah. Kunaon sok pamina urang kahujanan sok lalumpat. Nah, nya kumaha. Padahal mah da mapah baseuh. Masih. Lompat baseuh, Baseuh. da capek-capek ke lompat apa we sarua baseuh mah. Eta teh mah minang lompat teh ulah baseuh teuing jigana Lain, Bah. Kumaha. Cek abah teh tadi ku sabab hujan loba. Oh. Da lamun hujan hiji-hiji mah babari nying cek teh. Kamu mau padang mah nya, Ya. ciri Tapi ulah kapayun nyebat padang teh bah. ka mana? Bilih. Oh. Bener Kang eta mah da badang teh badang hujan. Naon atuh kancang disebutkeun ngecrek teh. Ngecrek nyaeta hujan ngecrek teh ieu biasana dihartikeun ku hujan anu alit nanging seueur gitu nya oge lami. Hujan awet. Hujan ngecrek teh biasana sok kajadianna teh dina wengi. Sok miripis gitu tah. Kadang-kadang samingon eta teh hujan ngecrek musim mijih mah teh. Gitu leres. Tahu pami di urang berada sakit dan banyak nuju rada usum ngecrek gitu teh. Masih kene nya katawisna aman lah gitu. Kadang awan teh tara katingali. Nya. Ini sok ditaruh ke mana sih kawan kemarin teh? Yang ada tidak boleh, eta cek poek ku Mega, tidak gitu. Pan Mega ada poek. Nah, Nya, jadi orangnya tuh bisa nembus ka ditu cenah. Ampura we cenah ka umat cenah kitu diharap. Cek ka poek. umat naon atuh? Heuh kan nu nyayaan teh teh. Batara Surya tukang ngadodorong panan poe teh teh. Apa sih apa? Aduh Gusti ya Allah. Ajakeun bah. Nah, Aya oge nu disebatkeun miripis. nah, Mirip. hujan miripis teh ibarat kiripik yang ipis tapi seueur teh. Miripis we kembual gitu. Cik bah, da biasana mah lamun hujan ngiripis teh sok betah geuning aja Ya. sedulu Nah, dina ya. hawu. Ya. Aya keneh hawu. Aya Kiwari. kopi hideung. Ya di zaman kiwari ninggal di bumi teh nya asa langki gitu ya sim kuring mah ninggal hawu teh. Terus teh Anu geuningan sapalihna. Mohon. Sapalihna masuk tapi sok aya gitu namun teu sadayana gitu. Da kumargi upami dina
no nya seseueur nama geuningan Dina gas wae. ayeuna nama kahiji dina gas. Leuheung gas bah aya naon teh nyeupankeun gitu nya dina sangu teh. Eta palebah supkeun bea cayan cetrek antepkeun. Nah, Oh, magic jar. Nya disebutkeun magic. gitu. Baheula makanan paribasa teh. Aya boboko, baheula mah aya tinawi di sana. Oh, Oh, teh. Ibarat Terus, ieu non. teh. Boboko ragrag ti para teh. Panjang. Aya kejuan saeutik. Nya Kabogo nganyangka kara aya lewan saeutik. Gitu. Balas setelah. dari si goreng pada kanal itu teh rada kirang ieu mah. Nya. Oh, apa teh kitu we mencit beri dinakin. Oh, ya benar. Nya. Matak naon di daratan lagi. Nanti mah heula teh geus saya di darakit mah gitu nya mencit betul. meri tong dina rakit Nya, atuh. nya. Cing kali-kali atuh nya sekali-kali mah mencit meri dina darat. Nah, darat, nya. Nya. Boboko wadah banget tuh Nya. gitu. Nya. Lain nyeri Ku samaran. Kamu gowe gitu kali itu nama. Oh, Direbut benar. batur gitu. Alhamdulillah. Ayang gaduh. Ya kumaha. Ya kan ayang gaduh henteu. Gaduhun ke boboan. Tuh. Iya. Mang Oday gaduh. Naon Di teh? siniran. Naon ya? Kalau ada yang ada. Tapi da insyaallah Mang Oday bukan Oh, lah, makanya budangna ada teh. Udang naon? Budang naon? Asok ke teraskeun. Oh, diteraskeun mah nyata wargi aya oge disebatkeun muruh puy. Tuh. Woi. Eta teh teu sami bentena jeung miripis. Laras. Uy, miripis. Hujan itu hujan ngebul. Nah, tapi aya pantas namun belum sampo mah muruh puy. Tapi teu pantas sebut belum sampo miripis teu pantas gitu. Tah, ari muruh puy mah bah Kumaha. biasana disebutkeun dina kondisi hujan anu alin nanging benten sareng girimis. Kumaha. Hujan ieu mah leuwih mirip teh saperti ibun. Tah eta biasana hujan muruh puy ieu teh cuacana teh tiris sareng kajadianna teh di dataran anu luhur Model di pagunungan. di pagunungan. Tetangkal kalapa. Nah, so pamina urang aya di pagunungan mah sok pararates gitu dengan banyak hujan anu muruh puy. Dulu teh urang teh siduru dina hawu bari di saung. Dulu teh bari non teh ngoer-ngoer belum sampe. Aduh. Da belum sampe teh bah teu pira atuh. Ya. Kadang dengan aya nu dipeseh, aya nu langsung brus jeung cangkangna. Aduh. Sampeuna teh anu muruh puy teh Ya, Iya, dia celupkeun kena wedangnya. Tuh. kadang oge diperlukan ku kincak. Gula. Ya. Ya, duh, Gusti teh. Abang mah dari celana naon jang belum sampo teh dibulakeun ya kitu nya. Ya, Nyana poe kuasu kana kipoedangkeun ulas ku kuas kitu tah. lajang dikumakeun. Ah diwaku deh. Mana teh dipiceun. Gusti. Kamis eta jang. Aduh. Da tah waktu-waktu nu karari itu teh bah zaman ayeuna mah sahese gitu nya. Kajatan-kajatan anu kaalaman kapungkur. Upami hoyong dina waktu mukiwari kaalaman deui teh asa carang gitu. Kayak zaman aki mah kabungkur aki-aki gitu nya. Aki-aki, aki abah teh nya. Di batok. Cai teh dina batok. Sanes dina gelas. Sanes. Ieu teh kopi lah. Sanes. Nah, dina batok sareng gula beureum teh. Sing teh. Duh, batok mage atuh batok. Wah. Batok kok pada San batok lain sa batok ko wala uot mah aya uotan da ko batok oge. aja. Sareng kudu dia dong kawung, sanes coklat kieu dong kawung, ngapungkur mah Iya, batok. mohon. Pokok sebulan. Ya dina pipiti ka malai. Hah. Abang mata nang jenat na abang membet mana juga ka. Bubu dudung kawung ini. Gayam. Aduh. Latilahnya teh dianggo koas aja nama. Mulas. Nun kamu Eta teh. dong kau. Ada kapungkur mah. Ayeuna mah ningali dong kawung Kang En. Sok ningali aya teh. Aya Aya kauna. ngan jarangnya anu kawung di kitu. Jarang. Tah, Kapungkur mah. kapungkur sami bahpun aki abi kantos ninggal teh dina maut oge gini nya. Maut. Paso raut. Nya Maut gitu teh. teh. Terus dikitu-kitu dia mah, terus dipoekeun, digarikeun. Ya, Ah, terus diguntingan. Kapungkur mah sawara raas. Amis eta teh dong kawung anu bodas mah. Tah, kitu. Maswaro aja ya. Ah nya eta dong kawung mah nya ampun. Sugan we kitu urang teh nya ku ayana jangarona ieu. Hmm. Ngahudangkeun di kawaas kawargi ngarona sadayana. Hmm. Ya naon anu kantos kaalaman, naon anu istilahna mah dipikasono ku urang. Ku ayana ngarona itu kaubaran. Nah, gitu. Jelas
Ini embut deui outnya zaman baheula mah kieu. Zaman keur leutik. Nah, Nya lah ras kangen. Tah ayeuna mah asa cara gitu nya. Dengan Terus aya berarti orang Pun ake ge kapungkur sami gitu. tuh Malahan orang teh sok maling-maling gini nya. nah, malah mah sim kuring kangen ayeuna ge kadang-kadang upami di bumi asa kantos gitu nyarios kebun bojo gitu. Asa hoyong tuang sangu nu diageung. nah, duh, Da kalah bingung cenah malah teh. Ah cenah da bingung naon eueuh dulang naon gitu. ya. Tah mata hal-hal eta teh seeng lagi ibu. seeng lagi sok jiga kumaha. Tapi da saya kene ke daerah paling kulon mau dari Galontan, Ada. sama aya kene, Masih aya kene, Dulang, dulang, lisung, itunya, namanya. lisung itu. Kaya. Sabab dina anya nama dina nikahkeun oge Mohon. sok para buat istri segala aya. Aya di urang cukup dipesakan, batur mah lain ditanggung. Tuh. Di urang mah dipesakan ya para buat naon-naon dia mah kita gitu. Aya Kang Ikiu. Wah, Begitu, aduh. Aduh. Kerjaan gitu ah. Aya Pak Jenal. Aduh. Guru SMK Seni Budaya. Jenal kadeu lah tuh ira-ira lah. Apa dia di Sarewunya Pak Jenal? Iya. Di Mana Jaya. Oh Jaya. Oh, tetap menuju dia gitu nya. Duh ka. Panon Jaya nih kan nama. Aturan, aduh, abi kamari di Manon Jaya teh. Naon? Geus salah. Sineam. Sineam eta mah. Di Manon Jaya gak aya. Ah, Kalau sama di Manon Jaya teh aya, Cideam teh aya kapaksa di warung gitu. biasa mah. Ya, Ada serat truk tidaknya. ya. Itu ada truk mesin teh. Haji naon biasa naon? Hah? Haji naon itu? Lupa aja naonnya mungkin. Ya, deui hapunten Kang Haji ya. Aduh, Gusti teh Abah. Ya, ya. Sok hayang, ieu abi mau pami ngobrolkeun Naon. kapungkur teh nya. Hayang we di ka zaman Oh, baheula. iya, ada emang orang itu dibolak-balik. Lamun teu dibalikeun mah tutung. Tutung. Lanjutkeun sok mangga kangen aya saha? Aya Kang Fahmi di Kang Ciwidey. Fahmi. Kang Fahmi. Kang Fahmi. Di Deudeu. Di Deudeu, Haji Aduh, dari Taraju. Mana Aopai, mana Aopai? Haturan Kang Fahmi di Kecet-kecet, Deudeu. Ayo pokoknya nuju sanarehat sanarehat aja di Deudeu. Aduh iraha urang ka Iraha dieu. ka Deudeu deui nya. Aduh. Deudeu. Deudeu nya. Tapi itu mah iraha ka Deudeu deui. Nya, iraha abdi nya ka Deudeu deui. Aduh, pokoknya di ulam deui nya. Iya tuh. Eta mah tangtos pi. Oh, aduh urang deui. Ada lawas yang lalamna. Ayo menurut sabarana we raos gitu. Samana oge. Samana. Asina pokoknya mah. tah nu kitu tah mahnya. Lanjutkeun ah. Mah. Aya oge para wargi ngarona sadayana anu disebatkeun praspris. Dah. Hujan sore. Lamun ceu bahasa Inggris mah, tahu kritik the priest. Oh, kapris eta mah. Priest. Nya jadi praspris gitu. Pedah leutik. Nah, kritik jadi ngabaris the priest disebutna teh nya. Naon atuh disebutkeun praspris teh? Praspris nya eta kanggo hujan anu teu nuluy gitu nya, kadang hujan root, hujan root. Nyaeta hujan anu sapatos girimis nanging Carang. engal eureuna gitu nya. Jadi ieu carang sur kangen mah gitu nya. Ayeuna hujan, berai deui, hujan Nah, deui, gitu. berai deui. Praspris we carang gitu ya Tahu bisa kalikeun mah teh ngepris ya. Aya deui Nya. ngeprus. Ngepris mah belum bisa. Siapa namanya anak tuanan wae. Ari kaluaran ti gehu mah kieu tuh. Sampai kerangke. Ampun. Lanjutkeun Bah. Mangga. Aya oge disebutkeun ieu mah rarawasna. Kumaha. Cuk, celak. Cuk. Di tempat yang malam nah. Aduh, tapi Bang, Iya. si beri kedua dongeng. Ya kumaha. Sanes dongeng batur ieu. Ah, iya. Pengalaman pribadi. Nya. Kapungkur pas nuju zaman nu teh di Rapalan. Iya. Saatosna di Rapalan teh Bang, ada kapungkur mah tenda teh sanes ku beusi Ah, gitu iya. nya. Wawi kangen. Wawi. Ari ku awe teh dilebetkeun kana sela-sela genteng. Iya. Kitu tah. Oh, nya. Panginten nuju ngabongkar teh hilap si genteng teh digolosorkeun deui. Oh, nya. Pas eta teh pas kamar. Oh, aduh. Kamar Panganten teh ya. Kang Oday. Pas dugi ka sonten nya hujan. Nah, hujan rada aeung lumayan. Da pas magrib teh teu wantun kaluar atuh Bah. Isin. Ngaring kabeh di kamar. Ari pas nuju rada bada isya.
urucut atuh ka handap. Si Si cair cai saya. hujan teh udah bocor. Jibrak itu. Alah, sur abi teh kitunya ka bojo teh. Kumaha ceu teh ieu? Atuh cenah nyenak baskom. Ka mana? Ka dapur. Atuh jumpa nyenakeun alim cenah isin. Ka paksa urang teh ka dapur. Teu terang, Bah, di dapur teh aya mertua, Ya. aya uah di dinya. Ka dapur abi teh. Pas teh naros. Ayo bari ka mana? Bari nyenak baskom sur abi teh. Sur uah teh kunaon? Yang celakan karena kasur baseuh gitu. Isur teh geus eta nu ngeunahna teh. Ulang gitu. Aduh, eta pengalaman. Jadi emang eta pisan gitu ya. Harus pisan padahal mah urang mah ngucur teh cai hujan. Ya. Malu mereka panganten Ya. gitu, urang teh Yang ngeureuyang. tahu da eta mah atuh nu nyaksikan eta mah bikin lamun dona kana tangkakai jadi supa eta teh. Ya. Mun kana bilik jadi cacak bahaya. Peminggalan mau. Kana balong mah. Buruy. Buruy kan. Jam we. Mata urang ngabuntut buruy. Akibat kana ieu teh Kang Ayang. Ya. Akibat tadina kana balong Ya. jadi buruy kan katingali jika. Urang kapan abah kieu ya gara-gara kana balong. Jadi ieu teh teh cuk salah ka mana karep gitu. Gimana we ngucurna gitu. Yang muang. Jadi ngomong misalnya pas ngelewat ke gerbang teh, ayo bapak. Gitu eta Kang. Alhamdulillah ya. Lanjut kan? Nah. Aya oge nu sebatkeun ngagebret. Wah. Wadah. Great namanya. Hujan ngagebret teh nyaeta hujan anu ageung. Kadang sok nyebabkeun banjir, cileuncang. Biasana hujan ieu teh sok teu lami gitu bah. Nanging bakat ku ageung sok ninggalkeun cileuncang. Ari cileuncang teh naon tah bah? Emang cirencang teh bakat akibat hujan anu berat. Bakat akibat. Aja. Lain pun bahaya. Oh, saya itu saya. Saya baten nenek motor di pinggir imah teh. Oh. Hujan badak ya. Atuh diampi ke diantep pada itu motor ke bawah cirencang jam palit. Lu Di tangan di kemana? Iya, cenah abdi mah Kang di tukang cenah eta motor. Roesa. Bapak paling aduh ampun. Ditulungan ada sieun cai badak. Wayahna ceng teh mutang maneh teh. Lalu segede ya. Kan nepikeun ka hujan anu gede teh kitu akibatna teh. laras malah mah simkuring nuju di kota bah. Kumaha. Ngalaman di kampung teh Nya. nuju teh banjir 5 tahunan. Tanya, banjir bandang cara menanya mah gitu. Eta simkuring dugi ka nyongclo dina bangku bah. Nya. Payunan di teh hanapeun teh cai wungkul dilebat kitu nya. Ya Allah dugi ka kieu ci teh sok jabar di lembur batu Ya. di panyabaan kaayaan banjir. Ya. Urang tarek sare di mana? Eta dinya ngalaksana teh Bisa kami. bareng guseup atuh gitu. Sanggup kita nuju sumping ieu dengan ngalangkung mobil. Ya. Pantot teh muka. Nya. Oh teh lain tamu. Ya. Nu rabang teh. Oh, rabang teh. Senang jepitnya. Nya, no jepit ya. Aduh ya Allah. Pokoknya mah segala aya we. Da emang eta teh ngalayan ka urang kan cinukduk eta teh nya. Di tempat teh si Cinukduk patak ceuk saha hirup di kota ngareuna. Ripu. Ripuh. Awan nu ngareuna. Diwati ngareuna. Bakat ku butuh Nya. urang teh nya ka kota teh da anggar Kalau segala maya ibaratnya. Yuh. Buat bayar teh. gitu. Emang hitut jeung buaya untuk mayar teh. Iya, terus. Matak bah ku simkuring sanes ngabibita ieu mah Nya, nya nya. karaos. Nya. Upami usaha mending di kota. Hmm. Margi naon? Ereh, ini Nya. artosna. Nya. Kan upami ngudageun ketenangan batin di lembur gitu. Sok di lembur mah. Kurang bisa siri Nah. banyak. Ngabuan jangan baheula. Nah. Lembur ge bisa berkarya. Tuh. Nah, malah justru di lembur sorangan oge urang teh bisa ngahasilkeun. Bisa. Nu utami da ieu urang Sunda mah kreatif. Kreatif. Sareng anu karaos mah upami urang di lembur sagala kacepeng. Bener nya. Sok teh enjing urang teh nya subuh-subuh poho aya aktivitas ka pasar barenyen. Ka pasar, Kuit di pasar teh aktivitas teh ka balong, ka balong. ka sawah, Ka yang sawah. cai marablau gitu. Marablau. Meme urang kepada melan teh. Tuh, pan Naon we bisa pada cabaknya. Eta. Bisa pada cabak. Kang Heri di lembur mah ningali produksi pan kan. Oh. Tahu kasih. Kasih. Barang labu, somai. Nya. Anjeun mah geus komplit. Ningali. Matak cali lain amruk. Gitu. Tapi dina berukur. Hacip lainnya jalan mana? Tuh. Tuh, nya.
Da kangen mah kitu. Lain sok mana ngancam beri mahanan. Tak sok kekeyet we Iya. karena mana? Bang, pareman ya teh. Itu. Culuk nanti jahat mana. Mana ditanya gitu orang mau bisa kaciri kemana-mana. Matak Licik dari orang mantep. Iya. Jadi urang teh nya ulah boga hati sulit. Ulah. Kecuali jujuring. Emang ulah belikan. Ulah belikan, sok begung belikan. Apa kita belikan begung mana we? Itu. Nah, bebaskeun, bebas. Pas ge Eta ngelewat tanggalangan si Abah. Tuh. kumaha tah? Kakak layak baju unggul. Tuh. Eta teh lamun aya baju melayang abah we geus gitu teh. Berarti saupamina abi ngalangkung ka sawah aya bebeuging teh apa? Apa eta? Kudu dasongan rokok gitu. Ge, biasakan rokok teh kunaon teh? Masih naul dulu gitu daripada kita tek we mah. Tahu suatu bisi kasurupan. Lah jangan apa? Malah lanjut. Aya oge nu disebatkeun banjir Cileuncang. Naon atuh banjir Cileuncang teh wargi? Banjir Cileuncang ieu teh nyaeta situasi banjir ku akibat hujan anu ageung nanging dina waktu anu singkat. Cileuncang ieu teh sok langsung leungit. Aya we. Mohon teu aya dibarengan ku beresna hujan. Biasana wargi upami urang ninggal banjir Cileuncang teh ieu sok ayana di jalanan anu caah. Atas naon tah jalanan anu caah? Nah, ini mah kieu Cileuncang mah. Benten teh jeung kapungkurnya. Ya. Kapungkur mah hujan sadinten, pomo 2 dinten Cileuncang teh 3 poe we 4 poe aya. Cileuncang. Awet. Oh. Duikeun ka barudak teh nyawa Cileuncang. Mhm. Tapi ayeuna hujan ayeuna saat ayeuna Cileuncang teu aya barudak teh teu bisa ulin Cileuncang. Itu Sareng di asa jarang aya nama ninggal Cileuncang teh. nuhun. Sebab naon? Nya Dicor. jeung ayeuna mah sok sanajan teu dicor teu aya we. Kapungkur mah jalanna laleukeun. Kade salabat cenah aya Cileuncang. Coba ayeuna milarian kamu syarat Cileuncang mah aya. Malah sok ieu bah sim kuring Nya. upami arulin jeung barudak kitu nya. Oh, Tos hujanan antara pitos di lapang belokan. tah itu. Upami eueuh teh kan sok aya dinginnya Cileuncang. Nya gitu. Eta teh bari leumpang teh. Tah eta. Kitu kan. Wah, bade teh keaman ya. Ya iya. Nepikeun ka pasea aja abah mah. Ah, diantep we ku abah mah. Tah hal eta teh Itu. ayeuna mah jarang aya. Teu aya. Duh kang aya ngalaman nu kan teu. Oh, iya mah sok di mobil. Soalna kan. Dina motor mah sok aya. Mohon. Ayeuna mah kan produk ayeuna mah kan rata-rata gitu kan. Jadi mun kahujanan saeutik ya langsung teu da mah. Tah, eta. Malah sok dicarek. Oh, ulah hujanan. Ulah hujanan. Liut cenah. Ari baheula. Wah. dititah. Hujan cenah tuh gara-gara hujanan ku balon teh. Hujan. Saserodotan. Cetar aja nih ya. Oh. Halaman kumaha maneh? Aya situ teh kapungkur mah abah ieu mah nya. Iya. Jebur di Bakta, Marojas. Jadi pulas ku banget. Iya. Nongek, kan kayu tengok urang. Delman kawan modai. Itu cenah budak kayu nak kaluhur cenah. Di situ apa ada teh pegawai apa gitu. Nah gitu. Jadi ku zaman ayeuna mah da asa kumaha nya carang nih Nah, gitu teh. aya. Orang Tapi kalau biasana upami ka daerah Pilemburan masih aya. mohon lantas. Kali da ka wilayah urang mah aya mah urang kalinya. Ah. Eta nu urang kali nu kampungnya sampai usia kelas 2 kelas 3 teh istilahnya teh ka era teh Masih kene masih teu aya mah masih TK ge tos Mau si aya mah mau terbungkus ya kapungkur mah ibak teh di wahangan. Sorokan batu teh. Ngawel lagi. Da kapungkur mah apa geuningannya upami nuju hujanan teh sosorodotan. Oh. Lebih ka cungkir balik oge kitu nya. Asap we kitu nya. Teu aya raga kapungkur mah. Tah ya. Ayeuna mah. Peda kapungkur mah upami disebatkeun maneh kaboga si anu sok isin. Nya da gitu. Itu ari ayeuna mah tibalik. Ya, ayeuna Gitu. Ari dina kaulinan itu ieu isin, tapi ari bobogohan mah teu isin. Itu mah tibalik. Ajengkeun baah. Entak ayeuna uing geuning arah teh tutung. Nah, gitu leres. Aya oge wargi disebatkeun caah. Nah, Ah, caah naon, Bang? nah, ari saha bakat ku agung caina teh. Oh,
wahangan jabak biru. Karsep abah sa Ahmad teh. Abang lalu bang. Panjat coba. Namun cai sa ngadukung abang. Oh, iya. Sebagai sok main musik dan ya. Musik. Pring. Sarang lamun aja ge. Sama na ieu mah bikin ka lubang nyangut. Gudut terus. Gua lebih kayu na. Apa? Kapala wargi ngarona kantena anu noman ya. Saupamina ngagaduhan bebene mending ka tukang nguseup. Bener. Mari ka tukang nguseup mah gede kasabaranana. Nya. So, bau hiji ge kieu. Sapoe gitu tanya. Kajen teuing kajen Matak gede kasabaranana teh gitu. Kudu ka tukang musik. Kudu tukang nguseup, tong ka tukang kenang. Lo banyak banget bujur Nama lah. udah kebukaan. Itu Lencem memang. aya ya, aya iki. Iki. Tasik. Mohon. Aduh, Sampurasun. hampurasun ibu. Rencangan teh aya. Oh, haturan. Iki. Hadiran ibu neng iki ya. Iki. Iki, Oh, haturan iki. iki. Lain aja. Apa? Dan nawanya kita ibunya di mana? Oh, Ajeuna Arifin Tasik. hadir duh cerita disambut mohon atuh Ajeuna sok ka dieu. Ya, Ajeuna. Kayak jadwalkan aja. Ya, ngejadwalnya. Jadwal. Sama Ajeuna ya. Pokoknya mah wajib. Wajib. Aya Kang Saiful Fahmi oge Ciwindu hadir cenah tuh. Alhamdulillah. Kang Rudi Ucin di bumi Kang Hen cenah hadirna mangga. Lajengkeun Mangga. ieu teh putus biasa bah. Mohon. Apa tadi ke zaman Sah teh? deng. Ibak teu tadi apa? Tadi mah henteu apa mah? Teu paingan tuh, tapi rada sengit bah. Ditut apa mah? Oh. Ulah ku hitut Kunaon? paningit mah. Kakang Ayang taros. Ya naon Upamina segitu orang hoyong ngagaduhan awak sama teh kumaha Kang Ayang? Parfum, misalnya manis parfum. Oh. Di mana Kang Ayang teh? Di Ukuah itu, Borong. Nah, parfum di kuah. Di jalan. Parfum, Paris parfum apa? Para wargi ngarona sadayana, saupamina para wargi ngarona beryogikeun parfum, sumping wae ka Paris parfum. Anu alamatnya di jalan Muktamar Cipasung. Didinya disagikeun mang rupi-rupi parfum. Naon wae? Aya susungitan teh aya seungit Luna Maya. Luna Maya. Luna Maya. Aya seungit-seungitan tina art, tina artis. Ropi Ahmad. Ya Raffi Ahmad. Mohon. Terus Macam-macam. pokoknya mah mang rupa-rupa lisah seungit. Aya. Aya di Paris parfum mah gitu ta. Terus teh eta teh Paris parfum teh cabang ti Bandung. Di Bandung. Hiji-hijina mung aya di Jalan Muktamar. Cabangna teh nya. Cabang di Bandung teh mung hiji-hijina eta teh nu bah Kang Indra. nu ngagaduhana teh Kang Indra. Kang Indra. Midun Surapan. Tuh, yang midun. Aturan Kang Indra Midun nya. Matak para wargi ngarona sadayana saupamina para wargi meryogikeun disah seungit taun wae mangga sumping wae ka Paris parfum. Anu alamatna di Jalan Muktamar Cipasung. Lima ya terus aratul. Oh, Kang sana poe tukang hen eta mah. yang di Paras. Mohon yang diparas. Gampil atuh. Kemana, yang di kemana, Paras mah. kemana? Sumping wae. tadi dinya di Ka mana, Kang Oday? tadi naon? Nampeng kola di mana? Ya di Parapatan. Oh, Parapatan. Payunan pisan. Terus eta teh naon Kang Oday? Eta teh pakas rambut Asipan. Oh. Lainnya. Nah, itu, Kang Hen. Lain ku sagala kumplitnya di dieu. Komplit gitu ya. Aya TB Anugrah. Aya. Pangkas rambut aya. Oh. Sesengitan aya. Susungitan aya, telur asin aya di dieu mah. Matak para bakalan Kang Ayang Oh. Ya. Hatur nuhun. Nah, Atuh para wargi ngarona sadayana, para wargi anu tos teu betah kana rambutna, atanapi tos ngaraos gondrong, atanapi hoyong diparas mangga sumping wae ka Pangkas Rambut Asipa 2 anu tempatna aya di pertigaan Ciawang. RT-na seperti biasa, RT 15, RW-na oge sami, RW 04, desana masih sami, Desa Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Didinya siap melayani Aya gaya nona di data. tah. Gaya na para wargi ngarona, mang rupi-rupi gaya didinya kalayan unik. Muka hiji aya serempet ojek. Waduh. Lu kumaha atuh serempet ojek? Bilih penasaran sumping wae taroskeun. lain Jika gaya. nama eta mah banyak tukang cukurna pernah kesebat ojek. Iya, ada teh Kang.
Maya teh kitu Bang eta teh. Make aya goyak serempet ojek saya lupa. Keserempet. Ya. Salian di serempet ojek, aya oge nu disebatkeun cucumuk jengke. Tuh, tah cucuk jengke kumaha? Kumaha? Dari kamar itu. Suping we kadinya. Abi mah kabungkur cucuk jengke teh dilibaratkeun naon teh anu sok jengke teh kitu teh? Naon? Papang teh. Aya oge salian di cucumuk jengke, aya rempon muning. Duh, wah eta anu bahaya makangen. Lain model anyar. Lain. Rempon muning teh aduh. Tang odai rempon muning teh kumaha teh eta. Jadi kalau warga ngaranna penasaran, sok we supingan panas rambut asih padua. Ya. Di dinya oge aya potongan spesial. Ya, Anu disebatkeun potongan krecek marmot. wah. Lain. Eta mah ku gunting dipotong. Nah, eta juga ada makanan. Mohon jadi Juga nama adi aya anu nanti sok nganggo gunting carang. Bener. Tak dikrecekkeun. Nah, eta disebutkeun krecek marmot. Juga teh adian tutup Eta somai. mah adekku gunting carang itu sepanjang saware. Nah, gitu. Nah, para warga sadayana kade saupamina di pangkas rambut asipa masuk panjang saware. Iya. Nah, upami yang roto, roto. Kata Upami yang rata, dukulan. Nah, Sarang intinya mah kedahnya nak artos anu pas. pas. Mari upami aya angsulangeun sok dikanap rambutkeun. Karena gede gede. Gede. saya tuh. Aya gede gaya nu kalangkung cak-cak heui. Tah. Nu kumaha atuh cek-cek heui. Bilih penasaran Ya, lebih cak-cak heui, nah. Iya, gitu. Kemarin cak-cak tunuh kan. Nah, biasana cak-cak heui mah sok dituturkeun ku gaya oge nu sanes. Gaya naon dah? Cak-cak eprak. Oh, keprak. Ampun. Jadi gaya nanti rambut anu dikaluhurkeun terus dipurakeun. Iya. Pami kapungul masuk di betot. Tah, Nah, peker gitu. terus dibetot gitu tah. Oh, Colok. jadi nonton jadi salib banyak. Jadi lamun cak-cak eprak sok murah. Oh. Gitu sebat we model gitu. Lain, mari sagala aya. Aya komplit. Aya serepet ojek, Aya. cucumuk jengke, Aya. cak-cak huai, rempon muli, kercek ramot. Nah gitu para warga sadayana saupamina para wargi sakala deui ngagaduhan rambut anu gondrong hoyong diparas sumping wae ka panggas rambut asifa 2. Salin deui Kang Ayang, apa modai urang lajengkeun. Aya oge nu sebatkeun angkeup. Tuh, Angkem. nah, angkepna eta teh menung. Mendung. Mendung tak berarti hujan. Eta teh awan hitam. Kalau aku eta tadi. Awan hitam. Jadi gunung lamun dina nama teh langit teh. Angkem. Oh, tau ka Oh, kadieu. Tong ka dieu. Kan bae eta teh gunung kan. Eta teh langit teh gunung eta teh erek seurik. Ya. Aya nu gunung kumaha? Lir beusi atah burung teh geunya. Lir beusi atah beuleuh. Lah, Ah, pala nu laut. matak lamun langit ngeuceurik. Bae ngalasingkeun teh. Ramboknya dak tenaga midok. Ya, Lir beusi atah beuleuh. Eta cuma ieu. mangga dengeun. Angkeup para wargi nu disebutkeun eta teh nyaeta langit parantos mendung teh naon angkeupnya. Mohon sakadap deui oge lungsur hujan anu agung. Ya. Biasana angkeup ieu teh sok nggambarkeun teh hawana teh hareudang. Hareudang bayeuyan. Ya, tos poek geuningannya pi hujaneun mending ngagayot. Eta teh peribahasa ngagayot teh. Ya, berarti nu ngagayot teh lain. Ari hujan. Berarti di urang oge tapi pi hujan. Di hujan. Cuma tagoan angkat urang. Saupamina mata ka para wargi ngarona sadayana khususna ka ibu-ibu. Ya. Saupamina taya ngagayot. Tagoan angkat. Angkat. Wah, eta teh pi hujan. Tombak. Bahaya lamun ngagayot teh katahan hujan eta Ya mah. Wah, apa itu teh arat. Ya ieu mah hujan tuh, Bang. Hujan. Tadi yang mana ya? Gitu. Urang ngobrolkeun pi hujan. Pi hujan, Gitu, ya. margi nu namina pi hujanan teh sok anteup, Sok anteup. ngagayot, sakadap teh ngagebret hujan. Nah, gitu. Hawana oge hareudang. Hareudang. Sami pisan. Sami pisan. Sami pisan. Hareudang teh pan urang sagala dibuka. Ningan kan ngagayot, udah dari angkat aja hujan. Itu kiri kan. Ah, aja
dihubungi Kang Royan. Kang Oyan. Kang Royan. Di Taman Bantengnya. Ustad Oh. Ade di Paling mana, Tangerang. Ustad? Tangerang. Aturan atau Pak Ustadznya di Tangerang. Terus Kalau dina, aya sadekala Kang Farhanuddin. Oh, Kang Farhan. Kota Farhan Di- eta di sami Garut? Tangerang. Di Oh, di Tangerang. Tangerang apa? Kang Aya Farhan. oge eta Kang Aep. Kang Aep. Oh. Di Bogor. Oh. Dogi ka Bogor ka Pakanit. Pak Kanit, aturan Pak Kanit di Bogor. Oh. Terus rame teruping Pak Kanit. Aduh, ampun. Oh, iya. Tuh. Aya Kang Muhammad Ridwan di Sindanggali di Sindang dari hasuran ya, mohon. Salit nih Kang Ina. Mangga. Aya oge nu disebatkeun cedeum. Tidak mah eta mah Ya. tadi teh. Ari cedeum mah benten sareng angkeup. Benten. Cedeum ieu teh istilah tina anu tos angkeup teh anu cedeum teh tadi anu tos angkeup sakedap diturun hujan anu hujan teh alit Alit udah kanging teh Gitu, sapari teh. mohon. Mohon. eta kaanginkeun sapali Oh. patak upami tos angkeup Angkep. ras cedeum Cedeum. udah diangin-angin. Ya, geber. Sepada lagi lagi terus. Iya atas bayung yang teh. Oh, urang terus teu betah cacing Betah. gitu. Dipukul apa eta teh ya? Aya di hiji deui Bang. Kumaha? Aya disebutkeun bayungnya. Nah, ayo mang tantos kana hareudeung kayak teh. Bayung yang teh nyaeta kondisi di mana hawa karasana teh hareudeung. Oke, langit teh cedeum. Nanging teu turun hujan. Bayangnya. Eta teh nafsu papegung ya. Ini lamun teu diturunkeun hujan teh kitu nya salian ti bayung yang teh tadi urang teh jadi asa kumanya. Jangan di. Ya, eta teh nafsu papegung ya. Oh. Aya Kang Tahyudin Ali ulah Oh, aturan. Sareng aya Ilham Kurniawan Di paling mana? di Jepang Wah, di Jepang. Lain Dogi ke Jepang karena Jepang urang. ulah jago ge Ilham. Ayo ngalonan pika Jepang. Dia sehat di itu. Ayo di Jepang mah sok mie kocok. Sakura tak. Nah, jadi lamun urang geus hareudeung, Mun. geus bayung ya. Ya. Itu pamit nuang mie kocok. Oh. Kan kena sering nuang mie kocok. Aduh, apa cengeun. Alah, teu karaos waktos intinya. Ya. Da urang teh para wargi ngarona sadaya sanes royong gitu nya. Lami ngarencangan wargi, ngarencangan memeh sare sore-sore, ngarencangan dina ajang hiburan, nanti da urang teh kasengker ku waktos. Mugi we gitu nya ku ayana ngarona tiasa ngajantenkeun panghibur kana kolbu pangbebenah kana mana. Oke, panginten ti tim ngarona aya Kang Ayang, aya Kang Hen, aya Mang Oda, aya Mang Hasib. Bilih aya catur teu kaukur, bila aya reka basa nu pasalia, nu matak tugeunah kana mamanahan para wargi sadayana, nyuhunkeun diapunten. Da ieu mah nya. Tah, da ieu mah urang teh mung sakadar heureuy, mung sakadar hiburan, tawis kasih kana seni, miheman kasarakan, mideuleuh dayeuh maneh alam priangan. Geus urang mah nya etang-etang kumaha atuh nya ieu mah. Sareng ngemut kawaas baheula. Nah, ngahudangkeun kawaas deui kitu nya. Dina mangsa nu geus kalarung zaman baheula naon anu sok dilakonan ku barudak utamina mah di wewengkon Sunda. Panginten barudak baheula sepuh ayeuna, da sepuh ayeuna mah kolotna ge acan. Mohon mugi ya atunya ku ayeuna ngaronda ieu saur tadi teh sing ngajantenkeun panghibur kana kolbu pangbeberah kana mana. Atuh disimpeuring dan nu kasmaran sakali teh nyuhunkeun diapunten, ku pilih midangkeun aja ngaronda ieu seueur pisan kakiranganana. Mugi ageungna wakupna, oge hatur nuhun. Ka para wargi ngaronda sadayana anu parantos manco satia dina aja ngaronda disuklak nanti sikluk nanti dituti dieuna oge hatur nuhun kana pangrojong anu parantos ngarojong kana lumang-lumang sungna ya aja ngaronda anu di SMK Seni Budayana lingkar Lingkung Seni Sekar Putra gitunya ETB Anugerah hatur nuhun atuh panginten anu sanesna mangga diantos bobilih abi mah hoyong ngarojong ieu cenah acan ngarona ieu mangga tiasa sumping wae ka dieu tetapi kumaha we carana bade nepangan Kang Hen mangga bade Kang Ayang Kang Oday ka Mang Hansip oge mangga tiasa atuh urang tutup wae acan ngarona ieu ku hiji kawih nyaeta Buah Budaya.
dadah.